Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fudijang patepang di pamiarsa sareng simkuring ti channel politikus cilik anu dina dangat ayeuna simkuring baris medar dongeng dina bahasa Sunda anu judulna Putri Ajag. Pamiarsa bade ngemutan anu teu acan subscribe mangga diantos subscribe-na, like, share, komen sareng loncengna di sadakeun supados tiasa nyokong karena channel ieu langkung sae sareng tumubuh sae kapayuna. Supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang ngawitan dongeng tina bahasa Sunda dina judul Putri Ajag. Maharaja Nagara Girimandala wawangina Sang Prabu Jayakubwana kakoncara Ratu Adil Wijaksana, paweksa ngolah nagara, welas asih karahayat, kukituna nagara teh subur makmur gemah ripah loh jinawi, sepi paling towong rampog, kilang kitu manah Sang Prabu teweleh ngungun, reh can pareng kagungan putra, nu baris neraskeun jadi raja, mun jaga mantena dipundut kuno kagungan. Salirana beki orot, da teu raos tuang, teu raos kulem. Sang Patih Guryang Marendra ngaraos honcewang manahna. Gusti, Diunjuk Patih, naon anu jadi marga numawi Gusti bangun ngangluh? Paman Patih, dawuh sang raja, kula susah teu boga anak. Saha anu baris nuluykeun ngolah nagara. Nadakwi di bade ngempelkeun dukun-dukun anu wacis, manawi sareng manawi tiasa masihan pituah. Diunjuk Sang Patih, dukun-dukun di Kelun teu kurang ti 40 hempak di balai sawala ngadarluk mapatkeun ajian sabisa-bisana bari ngarukus saparukuyan sewang nepi ka angkeub balai sawala teh ku haseup menyan. Parukuyan geus pareum, ajian geus parat, para dukun teh marnekung nedak pituduh para lembut. Reres eta tuluy baradami. Kaula nuhun Mahapatih Guryang Marendra. Cek paing guringsang dukun nupang sepuhna. Sang Prameswari sinangaleueut lahang tina sadapan dampu pamatang. Baru sadapan dampu pamatang. Da dampu pamatang mah lain tukang nyadap. Mung sakitu wangsit nu katampi ku tuang kuring. Cek paing guringsang. Sanggeus dibadamikeun ku Patih jeung para ponggawa karaton, moal salah cenah nu disebut lahang teh getih ajag. Da dampu pamatang teh gawena tukang moro ajag. Nya we sanggeus ngaleueut getih ajag, Sang Prameswari bobot, heuleut salapan sasih babar, putrana istri geulisna kawanti-wanti. Pohara bingahna Sang Prabu Jayengbuana teh sang putri dipaparin jenengan Endang Purnama Gilang Manik. Pesta sanagara 40 poe 40 peuting. Beuki ageng, beuki kaciri sang putri teh ngala karamakna. Someah, lemah lembut, welas asih karahayat. Atuh rahayat teh kacida wedi asihna ka sang putri. Tapi sanggeus nincak rumaja, putri anu sakitu geulisna jeung lemah lembut teh sok rajin kaancikan adat ajag. Sataun sakali dina malam purnama bulan Sadacandra tara ka ampeuh hoyong ngaleueut getih manusa.
Mun geus timbul kapalaina kitu teh, kukuna ngadak-ngadak manjangan sareukeut. Bijil sihung kenca katuhu, cara sihung maung. Kelenyap angkat rencepan ti karaton, mulu lembur anu singkur megat numulang sorangan. Sorakna sada ajag babaung, mata kukurayeun kadengena teh. Lar nu liwat gabrug dirontok dicekek, urat beheungna digadil ku sihungna nepi ka pegat. Burial getihna tuluy dikenyot sawaregna. Geus kitu mah teu sakara-kara, balik deui ka asal sasari, nya geulis nya lemah lembut. Isukna guyur aya jelema paeh diteguk ajag. Taya nu terang yen sang putri nu boga gawe. Kitu jeung kitu we unggal taun. Sakali mangsa nya kitu deui, meneran melempur nama bulan sada candra. Timbul deui sifat ajagna teh, kelenyap deui rencepan minggat di karaton. Beras kaditu, beras kadieu weleh, teu mendak pimangsaeun. Angkatna kalunta-lunta bari babaung sapanjang jalan. Srog kasisi talaga sagara suta, kaangse bau manusa. Si horeng Nyai Endang Sawati keur mulan jeung tunanganana. Luang Sungsang putra Adipati Wadas Guntur. Aranjeuna teh rek nikah sabulan deui. Kacida ngarenjagna ngadenge sora ajag babaung teh. Barang ngalieuk si horeng putri ajag geus deukeut pisan. Kakara wae rek ngejat, Luang Sungsang kaburu dirontok, dicekek tuluy dikenyot getihna. Nyai Endang Sawati kapiuhan ningali tunanganana di kitu teh. Eling-eling wanci janari. Mayit Luang Sungsang dirangkulan bari ditangisan, dipangku, dicandak ka guha sikala peteng. Teras tapa di dinya teh bari ngalahun mayit tunanganana. Heuleut 3 taun rakyat Girimandala Sukabunga ngadenge beja Putri Endang Purnama Gilang Manik rek direndengkeun jeung Sahyang Marajasima putra Maharaja Gugur Samida. Sanagara tatan-tatan sasadiaan keur jaja panganten. Da dipestakeunana teh rek di ditu di Gugur Samida. Di nagara panganten pameget. Dina waktuna sanagara tungkeb ngaleut ngeungkeuy milu jajab, sang putri dicalikeun dina kareta kancana. Ditarik ku ajag 100. Sang Prabu Jayeng Buana tunggang munding bule pusaka negara. Tatabeuhan ngageder asa kaindit. Di wates nagara dipapag ku alutan pribumi Sanghyang Marajasima. Tunggang kareta kancana ditarik ku naga sapasang. Sumping ka karaton dipestakeun. Sagala kamonesan dipintonkeun. Rakyat di 2 negara patarik-tarik surak. Nupang tarikna panggedena susuguhna. Sapoe, 2 poe, 3 poe, rea nu geus beak sora. Semet calangap bisi pajarkeun teu kumaula. Tapi panganten can keneh wae ditikahkeun. Iraha atuh euy, ditikahkeunana sang putri teh. Uing geus teu karuga surak. Ceuk saurang baturna sorana ngaheos. Baturna semet agep-agepan sungutna minangka nembalanana teh taya soraan. Ngadaguan Punduh Agung, ceuk nu sejen. Keur kitu ari gelebug teh angin gede kabina-bina ngaguruk nebak dangdaunan. Kalakai rabeng kahiberkeun tatangkalan ting lalenoy sigarek rungkad. Jelema nu ratusan rewu teh ngadarak jempe reuwas taya hinggana saumur dumlah kakara ngalaman aya angin kabina-bina teuing. Tatabeuhan jempe nu surak jempe sakuliahna lir di kuburan.
Angin dereuh galindeng aya sora, sada sora awewe halimpu angin-anginan. Sada di luhur di awang-awang, sada dihandap di jero taneuh, sada di tukang, sada di hareup, tungtungna sada di sakuliahna. Endang purnama Gilang Mani, kami datang rek mulangkeun kanyeri. Mang tahun-tahun kami hujan cimata, yang cerikan panutan nu dimangsa ku Andika. Ayeuna Andika yang cerikan dosa nepi ka poe bungsuna. Kabeh jelema hareugeun. Ruas ketir ngadenge sorak gaib kitu teh. Keur kitu teh harempoy aya putri asup ka Balai Agung. Geulisna kawanti-wanti endah taya papadana. Saeusi Balai Agung olohok mata si meuteun, si horeng Endang Sawati anu sumping teh. Soca Endang Purnama Gilang Manik ngadadak giras. Kukuna manjangan, si hungna barijil ngajanggelek deui jadi putri ajag. Teu tiasa kukumaha, kakara dikebut ge ku karembong Endang Sawati geus nyarumpuyuk manten. Korondang, kaluar ti Balai Agung. Endang Sawati ditikahkeun ka Sanghyang Marajasima ngagentosan putri ajag. Endang Purnama Gilang Manik angkat kalunta-lunta, srog kaleuweung mendak tangkal gorda korowok gede, sup wae asup ngado nangis bari ngadagoan datangna poe nu bungsu. Nepi ka ayeuna mun aya angin sok kadenge sada anjeunna nangis ngarenghig. Di Ropea ti Namang Le Alit nomor 220 karya Ahmad Bakri. Pamirsa, rupina mung sakitu anu kapihatur ti simkuring. Simkuring nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan salami maoskeun ieu carios. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.